Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sana mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Hata acana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun pelet ma erot bagian ka-5. Ieu karya Mang Nyarira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Kocapkeun ayeuna Neng Farida erek nyieun rencana siasat jahat ka si Aming harita manggihan salingkuhanna deui. Hei Bono, apa kabar? Oh, baik Farida. Ada urusan apa lagi nih sama gua, ha? Belum cukup apa nyakitin hati gua sama si Aming, ha? Tenang dulu Bono, slow ya. Buka dulu isi amplopna ini. Diilikan ku si Bono geningan aya duit 15 juta. Oh, maksudnya gimana ini Farida? Maksudnya gini Bono, si Aming kan tuh orang kaya. Itu baru uang muka ya. Setelah si Aming jadi suami saya, bayarannya mah pasti lebih dari itu. Gimana? Oh, jadi gitu. Terusnya mau gimana ini teh? Iya, pernikahan aku sama si Aming 2 hari lagi atuh ya. Harus berlanjut. Kamu harus bisa pura-pura jadi saudara saya ya. Hilangkan rasa cemburu. Gimana Bono? Oke siap. Oke siap, kalau gitu mah siap. Neng Farida jeung si Bono salingkuhanna kituna erek ngayakinkeun si Aming. Si Bono teh pura-pura jadi dulurna Neng Farida seolah-olah ku si Aming teh kamari salah paham. Nya arindit si Bono jeung Neng Farida harita kituna teh rek ngajelaskeun ka si Aming kasampak di imahna si Aming teh eueuh sasaha da keur aya di rumah sakit. Nya tungtung namah baralik deui di jalan nempo mobil si Aming keur maju balik. Dituturkeun kituna ku Neng Farida jeung si Bono nepi ka imahna. Kituna nepi ka imahna, Neng Farida geua turun dina mobil. Kang Aming, tunggu atuh tunggu. Tunggu Kang Aming. Akang jangan salah paham atuh, ini teh saudara saya. Oh bener Bos Aming, biar saya jelasin ya. Darak-dak wae dijelaskeun saenggeus rencana nikahan mah cenah pas sore Neng Farida si Aming rek neangan baju panganten. Nya Neng Salwa harita aya keneh di rumah sakit pinuh kurasa hanjakal.
Geus atuh Neng, ulah sok dicengcerikan teuing nya. Masa kitu ge meureun, lain jodona atuh. Teu kurang-kurang emak-emak yeuh mamatahan teh. Masakna yeuh kalalaki teh, ulah sok ngahina-hina teuing atuh. Tuh, geningan ayeuna mah karasa ti cengklak maneh teh ceuk indungna bari ngahuapkeun ulen. Atuh dama, kumaha rasa bogoh? Jeung nyaah Kakang Aming teh duh, asa ngagugudug wae ieu teh. Jaba 2 poe deui Akang Aming teh bade nikah. Haduh Mak, laleuleus awak teh Mak. Laleuleus karasaan teh Mak. Ai maneh Neng, bade nungkulan atawa moal kanikahan jeung Aming teh. Kumaha atuh Mak nya bingung. Maksakeun wae meureun Da dikukumaha oge Kang Aming teh jalmi soleh Mak. Usalwa sok dihina. Nya baheula teh sok dihina wae. Tapi da angger wae geuningan bager Kang Aming teh. Saboga rasa dendam. Kitu obrolan waktu harita. Urang caritakeun wae harita pas kawinan Aming nya ijab qabil harita. Saya nikahkan saudara Farida binti Nur Rahman dengan mas kawin dengan Aming Suraming teu puguh kitu teh aya jelema anu ngaweuleuk di luar. Woi, tahan. Stop, jangan diteruskan. Tunggu Bos Aming, tunggu. Hei, saya tidak kenal sama Anda. Kenapa Anda teh jadi pengacau ya di pernikahan saya? Memang kita teh nggak pernah saling kenal. Tapi saya kenal sama Farida, Bos. Dia wanita ular. Maka saya sangat bahaya dia mah. Dia istri sah bos saya sekarang teh. Setelah harta saya habis, dia pergi begitu saja. Dia mah wanita ular. Hei, orang asing mana sia teh Mana buktina kalau aku istri Anda? Kitu cek Neng Farida harita. Ini nih nikah saya sama Farida dan ini rekaman Farida yang sengaja saya pasang di rumah Bono. Dia ngasih uang sebagai transaksi kerjasama kalau rencananya dia akan menguras harta Tuan Aming. Dan yang dua orang di luar sana adalah polisi yang sengaja saya bawa untuk nangkap penjahat itu. Neng Farida teu bisa kukumaha akhirna mah nya wae ditewa ku polisi. Nikahan si Aming teh gagal. Neng Salwa harita ngarenghap jero deui muhun nya gagal kawin. Aduh, aya wae ieu mah nya. Nya geus kitu mah si Aming balik deui kan ini nu aya di lembur di pasir. Ngangon deui domba wae. Sabab bagi si Aming mah di Jakarta teh turug-tug wae ku masalah. Bos, itu mah juga si Aming, oi. Mana Will garoan? Wik,
Hei Will ơi. Anjeun teh ka dieu Ming. Kamari dul euy. Aduh aing mah kumaha deui atuh da. Duh hayang ngangon domba euy, resep keneh da ngangon domba deuleu euy, da di kota mah euy. Pada rusing wae di kota mah. Si Aming, si Kiwil jeung si Endul akhirna mah ngangon domba deui. Nya wae di kaanggangan si Kiwil nempo awewe kituna mawa rantang. Tuh euy deuleu euy barudak euy tuh aya awewe euy rek ka mananya mawa rantang euy. Adik si gadai salwa tuh Ming euy. Mana tuh euy? Oh heuh nya euy nya. Nya rek naon atuh ka dieu? Punten atunya atuh Kang Aming, tadi teh abdi teh ka bumi. Saur emak Kang Aming. Nuju ngangon domba di dieu. Nah, teu emam heula atuh. Cenah cek Neng Salwa harita. Euy aduh ya sosmed kieu ye jiga Dharma Korea euy. Di sawah mang hanun. Aya wae bade mah euy. Cek si Kiwil sabari tarik ngomongna. Maneh mah kana kitu wae euy. Yeuh judulna ge euy, pek dina film teh euy eta mah. Tukang ngaping nemu cinta euy. Hahaha. Heuh nya dun tuh. Tuh, Ma Erot euy. Nya Ma Erot pahlawan sejati. Cek si Kiwil sabari nyanyi nyindiran si Aming. Kituna si Aming geuwat nyamperkeun. Ming, heureuy euy euing mah heureuy atuh sok ulah kitu wae. Jika lain ka babaturan wae teh euy. Hahaha. Gandeng atuh bingung weng mah gadadahar wae ayeuna mah yeuh. Potong loba garandeng yeuh sarantang kuduaan yeuh duaan wae maneh mah. Nah kuring teh sosmed euy jeung sendun atuh. Caplang maneh mah euy. Caplang. Kan bae atuh dahar wae ayeuna mah euy ngeunah yeuh. Jadi tunu euy sadahar teh yeuh. Kitu cek si Aming. Nya antuk nama si Aming kasarean di saung. Sebeuh teuing kitu nama si Kiwil mah bolak-balik wae kawahangan si Endun naekan sayang manuk sabares dalahar teh ari domba ngasrek kana kebon kangkung Mang Hasan. Ngadenge Mang Hasan adat-adatan harita. Si Aming jeung si Kiwil kitu deui si Endun pating baretek lumpat kabur. Domba dicangcang ditungguan ku Mang Hasan harita hayang nyaho saha anu bogana. Nya pas sore nini si Aming jeung si Kiwil jeung si Endun nyokot domba kituna ganti rugi. Nah, ari bodak-bodak nya ari si Aming di mana teh jeung masalah wae. Ari maneh iraha atuh Ming arek dewasa teh. Pacapangan hayang kawin apan. Nih atuh kuring teh keur neangan pagawean ieu teh. Nya hayang mandiri ka ditu ka dieu ngan macul wae geuningan. Katanya kuring teh hayang alet-aletan we tiluan yeuh neangan gawe
kuring tem nih hayang gawe mau nyusahkeun wae indung yang bapak gitu deui nih nya oge jelema boga nih tapi teka nyahoan geuningan domba ngalet ka kebon kangkung Cek si Aming sabari dagdigdug hatena nya ngadenge kitu. Nini si Aming ngarasa bunga incu teh geus dewasa ayeuna mah muruluk ci mata kaliwat bunga puguh si Aming mah sare di saung leut leet kesang kituna sareng waktosna seep cenah teh nya muhun waktosna kabujang seep ieu teh insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu ka genepnya wangking ceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.